Ieu mah di tahun ke tahun teu karasa ternyata urang geus datang deui ka bulan Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek urang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok ngaarwah-arwah bulan anu mulya Kangjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggulna bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Panjangkan umur mudah-mudahan. Asa-asa amin lagi. Maksudnya supaya bisa berbakti, tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana di tanggal hiji nyambung datang ke Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi. Hese bandinganana tama. Keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan nu lain lir teu beda jeung unggulna Allah. Unggulan terhadap hamba. Ukuran teman. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban besok itu luar biasa. Mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Di bejaan ku bede bejaan anu komo mun henteu. Bulan Sya'ban teh lain letik-letik pohara unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta aya 5 hurufna. Hiji shin, 2 ain, 3 ba, 4 alif, 5 nun. Hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah, mulia jeung tutulung. Pohara bulan Sya'ban bulan nu mulya jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah, mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah, aring layeut dedet. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna. Bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan nih pokoknya. Urang mah kedot jasa ieu. Teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul.
Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15. Aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal. Jadi malam tanggal 15. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini. Dengekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sahaja lemah anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pake ibadah malam Salasa teh. Taetan ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar. Nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame. Malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup. Hatena bakal caam jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh, mobil paeh atuh. Mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajem geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kasep tinggal kasep, sugih tinggal sugih, teu perlu kasep pokona menu penting etana teger. Paeh eta teu berarti. Saya tak lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupat anu kitu. Paeh teh hatena. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge geura paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Ditahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Meuli deui nu gede atuh kuari. Modar tapi hate da kos. Paeh tapi hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae ieu mah. Keur diriung-riung ku nu paeh ieu mah. Ya unu teu boga TV jaka bege anu 5 anu penep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh mah kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate.
Jalamun hirup hatena mah teu resepeun kana dunya teh resepna kanu nyieun dunya Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus pokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paes teh nyarana hate. Tah, ieu aya obat ge kebenaran ieu obat ti Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obat supaya ulah paeh hate teh ka dunya ulah pati resep. Kamaksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin urang-urang antapkeun geus pokona urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek kami teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat cek kami teh. Sia mah dijawab pakai dalil ge tetep bae kudu make perep sia mah. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul kuari eta. Eta gara-gara tepa anta kos gitu. Masya Allah. Gade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda saat mambo tilok burung ngap biasa aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh tama beuki abo tama ngan ulah teh kitu teh ulah kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya bae biasana ahli-ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sa'ban jangnya doang urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sa'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama Masya Allah ulah ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat
Mual kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu salat keur penting. Jadi ieu balu karena ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, ieu sambarangan bae teh Ki Uci. Ni papisak. Aki-aki geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Mendak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Hei bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah kayak kajian kumaha ge geus. Ambalaya engke, hulu di mana, awak di mana. Ulah lantaran ada salat urang teh husu mantap diulah. Khusus merena. Sajang kurang mah ulah. Sakali deui di lembur. Sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat. Udang-udang nage segede bakul. Nyana ngajakan salat nisfu Sa'ban, ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho we cak kiai ulah-ulah bae geus. Tak kitu bae geus. Da sanajan dibejaan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu. Ada kitab di lockdown tilok tapi lah sakola sanawiyah. Geus moal nyaona naon. Oh kitu bae. Hartina ulah sambarangan yen salat mah lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstruksikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ngini. Ulah hukumna bid'ah.